sih supaya aing viral. Ih, ari eta si Dabel keur naon ngomong sorangan bae. Sampeurkeun lah. Dabel ari dia keur naon sih mamarahan sorangan bae. Ih. Dek naon sih dia minul ka dieu. Aing mah gak level main sama kamu. Ari dia kasambat naon jing dia ngomong na BI. Gantar ngomong dia naon sih ngaganggu aing bae. Ih, budak tuh, sampeurkeun lah. Woi, dia karena naon? Iya deh, jangan madang kek datang. Oh nya, tidak mah adem. Tadi gini ngomong adem. Emang geus dahar. Coba dia cicing ulah milu-miluan ngomong. Aing dibere duitnya 2.000 doang. Geus ayo minul tinggalkeun. Tadi nyeman duit ting kabur. Apa ce, aha. Kenaonan si Bol. Kagetin lah ku aing. Apa ce. Dah. Wah, setan. Naonan si dia? Dia naon anjing? Apa tuh? Bareta aing di mah. Bareta anjing dia. Lah dia udah lupa tanya. Woi, kenaon? Datang bebe jelmas potong. Ya, ngajak aing. Kunaon sih aing tiluk anu ngajakan ulin. Ya eta si ampun keur naon eta? Hoi, keur naon? Ih, dia deui kada ngawujud mah di bae. Aing ngawan bento. Sajing nu ngawan embe. Oh, iya mancing makanya mah teger yo. Naik. Aja kumaha ge minul aing mah hayang viral. Non sih dia viral be. Ih. Atuh aing hayang jadi artis, hayang asup ka TV. Pecahkeun be dia kacana tah kana asup dia ka jero TV. Minul kapan ge aing ari asup ka TV aing ge? Kapan kena bisa nyapa dia? Minul. Ngok dia hayang asup TV, pu banget lagi dong caduk. Ih, kok dia ngaranna aing. Dia jing sor hayang asup TV segala naon. Bisa orang ulin lah.